urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta. Lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali teh. Ulah ngadoakeun jore sama sekali bagus bae geus. Kumaha Allah bae. Jelema nu mantak diangkat jadi nabi, nu mantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa. Nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur. Mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril, Jibril, nun Gusti, mun maneh dijadikeun manusia ku kaula, maneh da kumaha ibadahna? Ih Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi mah jadu Gusti teu terangna naon. Adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae. Bagus, Gusti Allah. Tetapi lamun maneh ku kaula dijadikeun manusia, endeuh kumaha ibadah maneh? Pilihan maneh heula. Hiji abdi mah endeuh beberean bae moal eureun-eureun. Dua, nomor kadua kula mandek nulungan bae salila hirup kaula. Tilu kula mah endek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi. Nomor kaopat abdi mah teu hayang ka surga, teu hayang ka neraka. Tah opat perkara abdi mah. Tah Jibril nu mandat maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta. Lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta, urang ge ongkos malaikat Jibril. Minimal ganti ngaran Jibril lah. Eta hebat malaikat Jibril. Salila hirup kula mah endek beberean bae. Bu pon ware eta boga niat deuk beberean teh pan ieu mah lain hayangna dibere. Ih teu meunang manggih nu sugih. Asal manggih nu sugih bae haju bae, nyieun bae nyen proposal. Bangkawarahnya sih. Nah, ieu urang ulah ngadoakeun goreng. Baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri susah. Maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji. Endogan isuk jual, endogan jual. Eta bae maisyahna tanyana mah geus teu boga naon deui. Bagawena ngan magahan ngaji bae. Tetapi nyana bisa seserian jeung pamajikanana. Lempang indah. Teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah. Pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan. Hareudang di jero mobil. AC mah AC. Hareudang. Sial teh urang curug tolol. Ieu teh boga naon tapi bangunan teh adem ayem ya Allah eta indah aja serta imah tangga kos gitu teh. Susah tetapi kadeuleuna halimpu. Nu ngaraji loba. Ayalah pamalingan. Hasud cek babaligan. Ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek kene. Paling ku aing kotokna. Teh emang pamalingan mah kos gitu. Intip pas isya paling bawa. Isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki aja eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotok nu Allah dicokot-cokot nu Allah ku Allah atuh urangna ge atuh nu Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah heulah ka cenah geus lah urang mah poe ieu ulah dalalahar ka lah ngeunaheun teh ngadenge kitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun moal aya di curug moal oh sim jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah ya Allah ya Rabbi masyaallah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat diisuk doang ka zuhur ka asar masyaallah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100
nyana mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan ku ari. Cek pamalingan teh aing lah sia ustad tinggal ustad pencit bae sia. Kotok dipencit. Bismillahirrahmanirrahim. Maling ya biasa mencit kotok mah bismillah. Nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut. Narempel jaranadi kabeh. Jadi beungeut da ieu pinuh ku bulu. Masya Allah cabutan jadi deui harita kene. Cabutan jadi deui ka dokter. Dokter terus diberesa jadi deui. Terus ka dokter terus ka kokolot geus cabutan jadi deui. Ka dukun jadi deui. Ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae. Ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae sakene. Ayeuna nanya lah nyana ke Ba'dul Arifin mun ceuk urang wali ahli Allah datang nyana ka dieu. Waalaikumsalam. Naon? Kula maling kotok kiai. Sia teh ya. Kiai dipaling. Maksudna ceuna teh lah. Ulah halalin puting beta kiai. Ayo ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut. Geus Ka dokter, geus ka dukun, geus ka nu bisa ramuan jadi deui. Nah ieu kumaha cenah kene. Istikharah si kiai teh ka Gusti. Ieu mah panyakit moal cager. Lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna. Lamun nu malingna lamun nu dipaling ngadoakeun goreng cager. Lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae mah cager-cager. Masya Allah. Itu mah hiji sakitu bae geus. Geus atuh kitu mah. Ngutus jangan. Ngutus supaya ngomong jore. Kiai. Lain kiri lain boga kotok. Boga. Jadi kotok ka mana? Maling. Nyaon teh nu malingna? Henteu. Kula lamun ngabejakeun nu maling mah isteu kudu. Henteu ieu mah kieu kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha. Atuh doakeun bae doakeun supaya ku galede ulah. Sial kiai hese jasa cek. Hese jasa kiai. Masya Allah terus isuk datang deui ka ibuna. Bu Haji, jadi lain boga kotok, boga cekeun. Ieu ku hari anu maling cekeun kotokna. Nyaon teh nu malingna? Eta urang dia sebenarnya. Urang mamandege kajian gerak Allah. Lain kitu bi. Aya geus kajauhan mah panu malingna bisa dipanggil, bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat. Ulah nyana nang Allah. Lempang nage nang Allah, maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae. Ngagedean buluna. Lain cager. anu diutus dicarekan goblok sia. Kamari mah teu paranjang kieu cajana ya. Asal beuki bagus bae bulu manjangan. Ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teu daekeun ngadoakeun goreng. Masya Allah eta kiai kuat biasa. Kuat. Akhirna meleh deet nyana datang tadinya. Waalaikumsalam. Isa. Kula nu meuli kotok. Kotok say. Kotok kiai. Oh, Masya Allah. Atuh masalah meuli kotok kok. Bulu udah jadi kadinya. Ya iya. Jadi kula geus ka mana ieu teh cager-cager. Nah ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula. Ya tuh kula ngomong ya kena ngadoakeun goreng mah jeger ka Allah nang Allah. Manjangan deui. Nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ge supaya jadi obat bae. Ieu mah kula mah doakeun goreng, kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager. Dia mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae. Akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran. Akhirna nyana ngadoakeun goreng. Maksudnya mah supaya cager, henteu aya naon di hate. Jang nyageurkeun.
ya Allah ya Rabbi hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula itu pernah ngadoakeun goreng makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna karunya kula ya Allah ya Rabb ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tersep jasa sabarama dipali ku jelema ieu atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat harita kene cage cage spontan kiai kotokna paraeh kabeh anu tadi teh nang pamere teh lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun bareng paraeh kabeh kotokna dibales tuh jadi eta teh sebenarnya mah nyana embung ngagonengkeun eta mah sakadar ngobatan nah ieu konsep hirup urang dek jadi kiai dek jadi pedagang, dek jadi pemerintah, TNI, dek jadi polisi, dek jadi daun be, hiji be ulah sok ngadoakeun goreng ka batur, insyaallah geus. Indah jasa. Jahirup atuh kudu jadi kiai. Henteu kudu jadi kiai Kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang, apakah Kanjeng Nabi nitah eureun ka panglima jangan henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi, askar, apakah Kanjeng Nabi titah eureun jadi askar? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung petani sugan Kanjeng Nabi nitah eureun tani henteu Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang sugan Kanjeng Nabi nitah eureun dagang henteu ban Kanjeng Nabi mah mangga kabeh nu penting takwa ka Gusti Allah sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur asli urang jadi polisi sing jadi polisi nu takwa sebab polisi ge bakal paeh urang jadi TNI sing jadi TNI nu takwa sebab bakal paeh urang jadi pedagang lah nu takwa sebab bakal paeh urang jadi kiai lah nu takwa sebab bakal paeh di kiai ge loba nu teu takwa kiai begitu di Lampung mah teh sarua KTP-na orang pondok eta sarua nah iyalah jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ka Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah